Asik nemu permen. Wah, iya hiji deui. Asik ini lobang ayo. Selamat nonton ya guys. Mana sih ya? Jababari horeng mancing jelema mah teu cara mancing lauk. Hai, masih truk. Ayo, bohong sih ya mah kerja ge. Kayak geus panggul bae lah. Oke. Asak kumarip. Heh, iyo, sia nu balik. Balik ke. Halo ge. Ayo. Aring hak, arit ngopi apa ngenteh? Wios lah neng, tong repot-repot. Ari aya mah kopi bae, sekalian jeung kuehna. Oh, mohon ge, antosannya. Nuhun. Gogodan, ari aceng daek teu jadi adi paringhap. Ieu kopina geura jujong bae nya, neng marek masak heula. Nuhun neng, ngeunahnya masakna. Yudah, dibere dahar ge moal. Teteh, Kunaon, Ceng? ateng mambim nah yang ditayan. Ditayan kumaha, Ceng? Ditayan ti dia yo, kana iyo. Oh, ditalian. Atuh teteh mah teu bisa, Ceng. Wios neng, kuring habae dipangnaliankeunna. Geura jujong bae nya, ya teteh medek masak. Mun teh. Teulian dong kumaha kitu ceng. Cepet ya. Mat ceng awas sana leungeun. Oh, moal. Nah, kesempatan aing ye modar siap wae. Aing disunatan ku sia. Kan pago. Lihatnya. Teteh. Aceng mah kalau mantek leungeun ieu. Geus aya deui tah. Asal mantek leungeun deui nya. Oh, moal. Asal beureum ceng mantekna. Mantap. Badog tah ku sia. Bangsat sia gogodan. Sakieu aing can jadi jeung teteh sia. Komo meureun mun geus jadi mah. Daekeun aing dipencit keur hees. Jangan lupa subrek. Halim, doakeun nya supaya laris. Mohon neng, tenang. Pokoknya mah laris bae, didoakeun ku AA. Amin. Jangannya. Kela neng, didoan heula ka dieu. Ya. Kela neng, nyokot peci heula. Goblok, dibuka mana ya? Tangan sia. Halim. Kebal amat ngejampean teh, A. Ih, neng, teu ka sabar. Geus tah gerakan itu berangkat. Aturannya. Oh, Assalamualaikum. salam.
Hei, Bos Edan, jangan nanan dia. Siap ulah gandeng ke. Bon, nges gerak kalian Bon. Bang. Apa Bon? Hei, gotong. Ya hulu ku atul-atul teuing bayawakan meureun. Pantesan teuing aratul. Horeng kutu sagede bedug. Boya keneh dina hulu aing. Pantesan hulu aing sari di bekoan bae. Horeng tangkorak kutu nu nyocoanna. Aku geus heubel meureun trok disabah sampo. Ajuku tuh darah remo meureun. Nu mora gaji, nu mau palu, nu ngarak rakulu aing. Apa mending ku yang dicukur bae kitunya supaya kasep dong pamuda deui. Geus lah, kumangke bae geus datang pamajikan. Lalap na ya. Kan rare amat. Lalap. Bage bohong mere eta mah. Kira ku lalaki meuli lalap. Puas aing mah karas ngajaelan si Pang. Mantap bakerak. Lalap lalap. Lah Halim dagang tahun nawar-nawar acan. Ongko di jampena mah kebel. Teu manjur meureun sia mah jampena. Isi Ringhab ka mana dinya udah imah. Ringhab. Meuli lalap. Ah, mending kuan di akalan bae kitunya. Ulah lalap ngomong na lauk bae. Bagus lah. Lauk. Lauk na ya. Hai istirahat urang mah. Lauk na ya. Lauk. Heh, dagang lauk na eta. Bohong dik teh, kamu dagang lalap dan dagang lauk. Oh, sugan teh mah lauk, ongko tadi ngomong na lauk. Kau ge teh hampura kami na bohong. Anjeun teh lalap. Geus coba ka dieu. Tah, Pan ieu mah lalap teh geus lalepet. kepanasan teh, jati tadi teu laku-laku. Pan ieu lalap naon? Don paku eta mah teh. Ieu mah pakueur meureun. Henteu teh, mun warga kami geus ngajongke. Tadi sabaraha duitan? 2000-an sabeungkeut nama. Tapi geus beli kabeh lah, 20.000-an. Hi, mal amat. Geus lah 15.000 bae kabeh. Jang spareot. Geus sop lah teh. Laju nama kami mah saka beli sabun baju untuk asin. Yeh, duitna. Geus kami balik. Punya. Heh, pan padagang teh eta mah kitu amat. Bon, siap tungguan di dia lan nya. Aing ngontrol lauk aing heula. Mau kebalik kok. Jangan laris dagang nama. Atuh heula saha deui nu dagangna. Kadia lagi.
Coba neng, hayang nyaho, kenang sakumaha duitna. Ya nang 15.000 doang. Naknan gitu. Geus kade lah neng, ku abae jeung nyukur buuk ieu, teu kuat ararateun. Lah Halim dasar ngan sakieu. Tadi nama anjing melilok asin jeung sabun. Oh iya. Kade yuk. Padahal mah eueuh jeung resiko dapur mah. Ai teu dibikin karunya. Kemana nengan tukang cukur na ieu aing. Mana eta? Hah, cenananan Pak. Kamu ke dan nalian maneh. Lain ti tadi. Ese kusaki itu di Taliana. Kugu ku si Bos Edan jeung ku si Ebon. Sade daek bae di Talian ge. Untung na bae saya kapanggih ku aing. Kau geus ganeng gara pangmukakeun yo. Ke heula, aing daek mukakeun asal aing diantar ka tukang cukur. Kau geus gara bukakeun bae yo, engke kau yang diantar. Oke. Jebau abab sih ya. Ayo. Ayo. Di dia ya tempatna si anak dicukur mah. Pan oge eueuh bae tukang nyukurna. Di jero meureun eta gerak-gerokeun bae. Pan eta loba gambar huluna ge, geus geura pilihan bae. Enggeus, ayo balik deui nya. Donya. Oh. Mang, di duit tuh nya. Dicukurnya. Heh, pan nyahoan, dukunnya. Sia tah dukun, ku gua yang tukang cukur. Oh, oke. Geus geura mang nyukurkeun nya. Teu hayang lah, paling geus mah di hutang. Sok macem-macem. Oh, teu girang na ngaran Halim boga hutang mah. Gas oge, mana duitna ka dia? Yo. Hayang dong kumaha modelna? Oke, aing milihan heula. Aing mang dong kieu ye. Gas kieu diuk. Teu hayang amat aing diuk, mayarna ge mahal. Di dia bae aing mah dicukurna, bari ngatapang. Waduh, kan budak mah kalah dibotakeun. Pinter amat ya aing hees. Kamana tukang cukur na iya.
saha. Pani mah aing. Goblok itu tukang nyukur aing di kieu-kieu. Aduh, geus kieu mah aing balik dicerkan pemajikan asana.